Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua yang ada di rumah ya, belajarnya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Abila dalam pelajaran bahasa Sunda. Kita akan belajar apa hari ini? Yuk kita simak sama-sama. Sampurasun. Kumaha damang murid-murid sadayana kelas hiji C. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kawilujengan. Tepang deui sareng Ibu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang masih diajar dina bahasa Sunda dina pangajaran 2 teu karaos atos mincak kanu pertemuan anu kagenep. Yuk ayeuna urang ngawitan diajar bahasa Sunda, disiapkeun nya bukuna. Murid-murid sadayana, materi pelajaran dinten ayeuna nyaeta ngeunaan sareng ngawanohkeun diri. Sapertos nu kumaha ngawanohkeun diri teh? Contona sapertos kieu. Nepangkeun nami abdi Ibu Abila. Linggihna di Cibiru. Ibu ngawulang bahasa Sunda di SD Al-Maksum. Sapertos kitu. Tah janten hidup oge tiasa ngawanohkeun diri nya. Tah naon nya anu disebat ku ngawanohkeun diri teh? Tadi tos dipasieun contoh ku Ibu. Ayeuna urang sasarengan milarian hartosna. Naon ngawanohkeun diri teh? Aya nu terang? Yuk ayeuna urang buka lembaran anu saatos ieu. Ngawanohkeun diri. Anu dimaksud ku ngawanohkeun diri nyaeta ngeunalkeun jati diri atanapi identitas urang. Ngenalkeunana ka saha? Ka jalmi anu bade kenalan sareng urang atanapi ka rerencangan di payuneun kelas. Supados naon? Supados jalmi anu henteu terang janten terang ka identitas urang. Nah, ayeuna contoh ngawanohkeun diri anu aya dina buku hidep. Sapertos kieu. Nepangkeun wasta abdi jajang. Wasta teh nami. Nami abdi sareng wasta abdi hartosna sami. Yuswa 7 tahun. Yuswa teh umur. Sakola di SD Al-Maksum kelas hiji C. Karesep abdi main bal. Cita-citana janten pulisi. Tah eta contoh ngawanohkeun diri. Nah, dumasar kanu perkenalan anu tadi ku Jajang atos didugikeun. Tah, hidep anu tadina teu apal naon karesep Jajang, naon cita-citana Jajang. Ayeuna janten apal kulantaran Jajang atos ngawanohkeun diri. Tah, upami tos apal ayeuna Ibu gaduh pertarosan. Mangga diwaler. Nomor hiji. Sabaraha taun tadi umur Jajang? Ya leres, 7 tahun. Teras naon karesep Jajang? Main bal, leres pisan waleranana. Anu katilu naon cita-cita Jajang? Nuhun, janten pulisi. Di kelas hiji C aya nu hoyong janten pulisi?
Hebatnya janten naon oge cita-cita mah kedah sae. Nah, murid-murid, ayeuna tugasna ngawanohkeun diri sorangan nya. Anu kahiji kedah dikenalkeun nyaeta wasta abdi saha. Nu kaduana abdi lahir di mana? Umur abdi sabaraha taun? Karesep abdi naon? Sareng cita-cita abdi naon? Mangga dilatih di bumi perkenalanana atanapi ngawanohkeun dirina. Mangga direkam dina voice note dikintunkeun ka WA ibu. Tah murid-murid sadayana, kumaha atos tiasa? Mudah-mudahan saatos hidup diajar ngeunaan materi ngawanohkeun diri tiasa meraktekkeunana nya kalayan lancar santel sareng suarana anu tarik jelas pedas. Nuhun. Mangga mung sakitu wae materi Ibu dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, mangga.